Geus meunang loba nu atah mah ngan ayeuna butuh nu asak ge deui ayeuna mah. Cau muli, cau amon geus nu atah, cau nangka geus. Aduh. Pemandangan meni alhamdulillah tah bolah ditu teh LP. Kota Banjar panggedena LP. Kota Banjar kaciri ti dieu. Naon? Geus urang teh ngirikan ka bolah ditu tuh. Naon? Loba tangkalan mah, tangkal cau mah. Heeh, tah urang teh. Direk diborong bisa. Ai urang mah ayeuna teh kieu Kang ye. Cau butuh loba. Ngan aya nu atah mah geus puguh lobanya. Nu akang ge arek. Ngan nu asak hayang aya. Jadi dipisahkeun nu asak asa tungkul. Butuh, ngan lamun geus aya nu asak itu abi butuh ngan narima geus pangnyikatankeun. Pangnyikatankeun langsung diduitan. Moal ruksak da pasina ge lamun disikatan mah anu asak moal urang mah ye cicing. Nu atah bawa ka dieu, nu asak ka dieukeun diduitan ngan hayang geus pangnyikatankeun ti ditu. Nu asak mah paur urang mah. Cenah teh disikatan di ditu, kari sikatan di dieu di tempat di dieu. Paur disikatan mah urang mah nu asak mah meureun kalah ledok. Ari nu atas sih moal naon teh jadi masalah paling rarut bungkul. Moal disikatan. Mendingan turuyan cek urang mah dituruyankeun antep. Turuyan mah mereh pel turuyan mah nu asak mah. Nu atah bawa ka dieu, sing ngarti. Nu atah dibawa ka dieu, nu asak ti ditu bawa ka dieu ngan disikatan ti ditu lamun teu kaburu di ditu disikatan di dieu di tempat. Tapi ulah nyalahkeun ka urang lamun eta ruksak cau. Nya moal nyalahkeun da urang nu butuh. Da pastina ge meureun anu asak mah meureun ka kasikat meusan ogenan meureun ledok. Pasti disikatan gitu disikatan da. Heeh, atuh ana sikatna arek sikat huntu. Ih, sikat sese. Nih, nah arek sikat sapatu. Disik ai di dinya udah sing eling. Kapan mah teh rek meuli cau ka urang. Asak. Jadi embung turuyan. Hayang pangnyikatan pangnyikatan keun kajeun teh disikatan. Ngan cek urang lamun ledok urang teu tanggung jawab. Ah si udah. Mentak urang nanya maksud rek disikat di. Oh disikat, digosokan disikat. Atuh kumaha tuh? Sik atuh cing ai kalau tengah ngobrol teh kana bener atuh. Sing bener maksudna kumaha di dinya maksudna. Disikatan teh itu mah teh apa nyikatan cau? Kan kurang ge arek kapan di berenang ledok sikatna rek sikat sese. Sikat satu paranteun nu ngaspal. Hah? Ame pake nyikat beungeut maneh. Atuh maksudna disikatan di kumaha? Disikatan disuitan gitu sasikat. Oh tina turuyan. Jadi sasikat. Kabodohan teh. Ngomong mun ti tadi ngomong. Kabodohan teh mah diingu ku sorangan. Mun teh eling-eling hirup teh. Geus atuh aing mah arek nyangan ka ditu kaletana lah pusing.